Itu kayaan anak. Halu mampah nana gatat malah oge naga gini di saranganku parhangkot buta. Gentos kang windur si tengkali. Hacarius Dursasana anu halu mampah di negara Astina. Nya tapi keun ngajugjukan negara yuk kacatur perkala. Jaya sanes Dursasana katarik kapati-pati kapentang asmaragawaku dagang ini nyata bade ngalamar kahyangan taboga hasarangan Kurasidorna Aswatama tekantun Citra Yuda Citra Soma sapamadara para kurawak kepapak tindak gini pun wala tantang tuiba. Sabarnya tente gak kayak gini waktu nama burung panik atuhnya sabar kuring minang kacijulang kagagas salam kaliwat tinal mulami tetepang sok asa kasuatu anggur sing rintis saliti peka anu barbudi ilu ngerti balik takwa daya widi balik geraya
urang sakedap bakal dugi hacatu kenal. Iya. Cari. Katapan sareng sandana di palapatan patepan name ayeuna teh bati sasabakal awak awas kalarere bingung Naon? Siapa ada di kadang-kadang meureun? Alah. Rupina urang sakedap bakal dugi nyaeta kaca beneran. Bakat tereh penak sareng Dewi negara gini. Iya. Calik. lagi sama di bandar di Ramadan adanya kata pamukiman alam aganda sadayana Angel dul sasana. Paman mana dagang gini paman? Sakedeung deui. Sakedeung deui urang bakal tepi ka tujuan. Cing sabar jeung tawakal nu penting mah naon rupa hal anu dipiharapkeun laksana. Iya. Harap tenang. sisit sabadara kapirarai siamani malaksakan palintangan oleh sana sama jadi kantemuan kasayang manusia lagi seperti banjar diremakan sedaya pemuda ganjar nyelamatkan sedaya nyelamatkan sedaya Naon itu iso? Hai. sesoloyongan gitu teh Naon euy? Batur cagerdeuk sesoroyongan naon ieu teh? Hai. Wajar we atuh ngadaludang dari jeung saeutik mah euy. Teh. Macem-macem si aki-aki teh hayang di podaran kuring maneh sobat naon mabok maneh teh mabok saha mabok saha tamuan tah ha nepikeun ka bau kieu bau naon
bau jengkos ya. Mabok naon hari mana? Nada tepirang minum saeutik. Minum naon teteh? Minum naon eta teh minum teh. Ya sabaraha botol aja nih. Tadi mah nyeket teh 3 botol. BAKB. BAKB. Diinum teteh. Minum. Anu hiji deui mah leungit eta. Berarti ada 2. Oh, berarti namun gitu mah baiknya 2. Anu hiji peupeus. Berarti kan sabotol atuh. Oh, berarti kan sabotol. Anu hiji deui mah nyata tinggalin. Mana mabok kunaon? Ari maneh mabok kunaon? Mabok ieu dengan inuman eueuh. Mabok jangan dulu mau balik mau balik itu montong tangah wae atuh euy sia teh tungku teh canggeuh sia teh padulik maing itu we pagadagana teh di mana-mana Panggung gitu sih kajian di lemur batu atau di lemur sorangan gitu paduli goblok ya dateng ngesekeun maneh duit nyetak duit maneh lebar nih begitu maneh saya usaha dulu nah kumaha euy itu acep tong dieureun ya sia mah tong dieureun ya sokung hak bingung ha sampelang ke antos angin antos mudah-mudahan dina sadugina urang kana kacatur patala teh sing tengeng respon ti yang anta boga mudah-mudahan tah kitu naon rupa hal anu diharapkeun naon rupa hal anu cita-citakeun nu dipi kapal ku salira teh cing laksana iya gitu tenang sapanjang ini Tanjung Mang ulah makanya salampang jeung hariwang heuh soal ngomong jeung putri dam ku mamang sing reug terang-terang ditampi we angger ngalamar ka naga gini iya beres mau mau burung coba beres mau mati ya itu eta mah proteh yang kapake di mana gede duitna ngomong capetang lamun eueuh duitna mah teu aya tradaek samelaan kumaha teh tara ulah sok ngomongkeun batur ulah ngomong batur nya kudu ngomongkeun ucing aing bodoh teh sia teh kaci payung kaci anjur kaci sokang kaci petir keempat campur tadi buri nyata langkah alatir
Saseking setengah marga Berbayaksa setengah marga Kia cuk Kia nger lalampahan ti nagara Astina teh kurang parantos ngalangkungan nagara Amarta kalayan ayeuna parantos kita palwates tungtung nagara Amarta ieu dosa kedap deui bakapras nyaeta ka catur perkara iya tadi dia urang kedah tiasa adaptasi utawi nyaeta pinah cai pinah tampian utamina saya angel kedah tiasa ningalikeun sifat sareng tabiat anu sae kantenan dipayuneun hiang antaboga leres paman sangkan naon sangkan katarik nyata kuning ngali sikap angel laras paman tak itu hitung orang cari perhatian nya paman ya teh dipangpalekeun ge hese paman Berem kadele bentak
karasa ngepikeun kacumantel dina hate kacinta anu daya nak kadewi naga gini paman tangtos wayana paman cing biasa dipercaya ku kaula dina waktosna engke penang yang antaboga paman sing biasa nyarita anu sae ya tapi kenerangkeun si hate kaula paman tenang kaula percaya yen paman legok tapak genteng kadek dina sagala pihak kaula mercantenkeun ka paman wayahna paman hayang kau wayahna paman kaula teu kuat hayang rerenengan jeung Dewi Nagagini tangtos dakara satu kumang kapungkur kumaha karasa berkaedanan ku awewe harita teh mun teu salah kaedanan ku urang Cisarua nya nepikeun ka isu-isu inget beurang inget sore inget komo acara sare Gusti kabayang-bayang kana impian dia ngomong dina ngimpi loh tu ngajung duri gara tudanya asa hareupeun dina kepala paran morokana dikir mang teh da angere ngalangkang morokana iya paman tingali itu aya nu ka dieu paman mana cing itu paman lah cing sugan dulu nak urang tanyakeun rakatun pada kumarangan mawas pada rakatun pada kumarangan kesrano satengahing marga kaya satengah marga ingkang kaget paningali sampai lah nyang ayo tawas paman kelanan anak macam ada jelema kegegeloan gitu ya kedebas kedebus punten juragan ieu teh dupi salira teh saha ieu teh genakeun nami kaula naga tatmala saha cenah paman naon cenah pinten naga bonar kitu naga naon teh naga sari naga tatmala oh naga tatmala dopi aya ada pangkeren kuningakeun ieu pun lanceuk namina Nagagini
Sasana bingana kagiri-giri kasia ingkang bingana paman ay giringan paman pucuk dicinta ulam putih bak paman dina waktu ayeuna geningan ieu naga gini teh paingan tina impian paman geulis kawanti-wanti edah kabina-bina ucuk teh nunuban daya nunuban paman geulis lain tutulisan paman nyaan buru-buru taros paman buru-buru jalanan kumaha teh ay paman kaula geus teu kuat hayang buru-buru rerengan naon hayang buru-buru rerengan eka paman kamarku paman dina waktu ayeuna kaula buru-buru hayang buru-buru ulah waka percaya bisi teh hoax bisi ieu teh berita bohong bisi aakuanan sabab naon jelema aya mah loba akuanan cici urang tanya urang puguhkeun urang talungtik ku jatana ieu teh salira teh naga tak malah sareng naga ginti catur petara gauh ti mana terus dupi salira saha ngenakeun ieu Dursasana ieu teh dorna ti jajar Sokalima Gusti aduh kasapuhan ieu nyangga kusimah buat nuhun dah kitu besarnya ya aduh nyanggakeun semua sungkem kasepuhan nyuhun geulis nyuhun paman buru-buru paman jalanan mah teh ay tak kitu ari jelema nu ngarti mah ningali korot teh jol mah we jos solono we aya naon ieu teh tepang sareng kaula geus kita bunga kitu ieu teh ieu manu mampah ti nagara astina sanes lantung tambu laku sanes lempang tanpa sijak mang teh nyata bade ngajugdug ka catur pertara ieu teh sabasa teh lu bade naon ka catur pertara ieu Anger Dursasana katari kapati-pati kapentang asmaragama nyantak putri nah yang antaboga anu sakawitna teh tina impian ieu Anger Dursasana teh nepikeun ka ayeuna teu sirik teh inget wae estuning kabayang-bayang eta dina impian kagilisan eta putri saha namina putri namina teh nyaeta teu aya nu sanes lintang ti Dewi Nagagini boro janten kapu lanceuk tak itu katuang raka parokana buru-buru paman heranan teh ay Ini kuat ngus kebelet itu kuat, nya, wajah, sabarana. Tak itu, ayeuna asa mobok mangi gorowong tepang di dieu sareng jenisnya. Tah, anu maksud teh mang dina waktos ayeuna sateu acana nepangan yang antaboga kalerasan ayeuna tepang sareng sarira di dieu. Asa mobok mangi gorowong.
asa rek mentas manggih cukang gitu asa monyet rek naik nya ngan lag-lagi gitu teman cing benar paman cing gitu murkana tawaya nagulis iya anger dursasana teh bade mileuheungkeun salira nya bade mikanya salira naon margina mangsa ngem kajeung anter bu aset teh seueur atuh henteu ngisinkeun nya asetna seueur luar biasa kontrakan 70 rohana nya 8 kusa genep nya iya lapang cibali kok tadi usah bukan aku salah itu anu batur semua gitu nya tak kinten aku mah lamun salira anger Nyai Dewi Nagagini dipileuheungkeun ku anger dosasana nah bade nampi atuh napi moal ari kolot mah saukur ngarojok pukul ngadukung ngan nya salam teu mah kumaha jenisna dah kitu sangem apa itu apaan ceu kumaha ceu kabina-bina teh jawab atuh ku sorangan apa sih di kaula teh masih keneh dipigarwa masih keneh jadi pamajikan Bima piraku kaula kudu ngahianat kanu jadi salaki wah sakitu kaula moal narima kumaha cing dah kitu geuningan bulan ceuk teh hartena imah ulah janten rangating penggali nanging kasauran punan ceuk yen kula ceuk masih keneh dipihukumku nyata ku Bima piraku pangiten pun lancek kedah ngahyanat anu janten carogena ya pangiten janten dosa acek dengan gini tinggal mah masa depan yuk masa depan jeung Bima jeung dicanu masa depan suram marukana nggak yang mangga apa tapi mama jarang kilir nya tujuan nganggap naon kena gini nganggap suuk nya nganggap lemari butut wayah nagelis tampi kanya ieu dursasana paman kumaha paman jalanan teh apa kali orok sabaranan wayah nanyai sangkan kaituna caina herang laukna beunang nyai kapigarwa atuh masa depan oge cerah itu bukan bade nampi apa moal tiasa ay paman paksa paman bilih ieu mah bilih janten nafsu ka dursasana angel dursasana meni kena kampi buat tiasa manawi tapi wah bisa nah meni maksa-maksa teh ieu kolot teh kurang patut aswatama naon kajana mah teu nyeri hate naon kolot disebut goreng patut ada nya tuh gerok sia ngadukung ka kolot teh kumaha ya paksa paman tewak paehat naik apa mau nengah gini wah bisa sia kurang ajar kabina-bina teuing piraku aing kudu hianat mau jadi sakih kaula moal tiasa punten moal tiasa lamun dipaksa ku aing mah lamun maksa anjing anu hati anjing bakal aduh sing harapan di kaula dipaksa sing harapan di
bisnis. Kaulah di perjalanan aya nu ngajegal. Aya nu ngajegal. Saha? Rombongan urang-urang Kurawa wayahna bantuan ka. Oh, saya siap. Jadi ngomong jurik jadi asa tembai jurik oke ngan kalakuanana soleh wah jurik bisa dan sia bener mana ngajega dudungan aing bongana dudungan sia mung dikawinkeun ka kalaceng aing ari soal kawin mah ieu jodohan kumaha jenisna. Jadi jodoh nanti papasangan aya nu daekeun. Aya nu kudu dipaksa. Kitu eta sia teh kudu dipaksa ku aing. Bukanna ulah kitu. Modal sia. Oke. Anu ngahalangan dunungan uing teh saha maneh ngaran teh Agus Deden Agus anu sia kunaon deui dengan eta saeutik pelai pelai teu meunang mabok rak ya goblok ngajeng teu meunang mabok gerak segala rupa Wahai alah rupi namung sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beteng musiala teu kuat alah benar sia kuai kami Siti apa ya Aswatamati? Aswatamati jajar saparima. Rek ke we mah masrahkeun nega gini. Moal bisa atuh. Apa sih? Lanceuk kaula teh masih kapigarwa ku bima. Lamun kitu carana anjeun hayang modal dina waktu ayeuna. Maju sok sia nya. Teh geulana. Kaula tega. Pati Kaula tega laden serangan kaula. Tok hayang.
Aswatama menang. Anu bener ieu teh. Unggul Aswatama. Saya
si Yamaha itu ya tuh si Yamaha NMAX bukan Benar. Naon bahaya? sia swata mah teu geuning meunang wiwirang gitu. Menang nengeulan. Menang nengeulan. Aswata mah aduh. Bu, napikeun kangerakeun kolot kitu eta. Diajar usik ieu leutik. Diajar jurus ieu lemut. Ay. Diajar silat ibu budak nanti teu jauh tapakna acan ieu teh. Dipake. Ari hoak digedekeun prak-prakana dipake eueuh. Ay. Di kumaha teh? Dikepret. Tuh. Tiga nakis kita. Aduh ampun Gusti. Tidak dikepret, tidak. Nah, cara pakai sih dah. Atau aja jeruk dia. Tuh, tinggal dia dah. Tuh, makanya. Nah, bodoh cakap ini. Kira-kira tuh. Ngerasa amat dengar. Oh, lama. Ya siapa ada kakolot kan? Siapa mari kanu kolot wani atuh. Aduh. Hari kakolotnyaan siapa? Teguh. Wani keneh tuh. Wah, bolora. Aing, raga tak malam. Aing si bangsa. Waktu akhirnya bangsat coba siaya ngerasa amat itu nung bapak nung juga gak tunggu kesalapan tuku karena cukup tangga kesalapan coba inget jampe pae bangsat coba sia wani sia maksa mirusa karena maksud tujuan aja maksa jadi lancek kaulah modal ya Rajau kana botu si jahat. Wabah. Itu kayak anak para Kurawa tembakap muya mayunan negatat malah sadayana hatu para bubar katawuran mulang di kanagara astina berejil kayaan anak nihil ina tujuan anak kentos kawidur si tengkali kacarios Raden Gatotkaca anu nuju nalung tikayaan nagara Amarta malum Raden Gatotkaca nemedi isenan jadi lurah prawira nagara Amarta nalung tikaya nagara diserangan ku para pawongan Lurah Semar Kuda Pawana sastra jingga dawalau digareng itu gaya nana Raden Gatotkaca medal tindak geningannya pun mau lugai adia Oh
bul kukus ngalun ka manggung kemangku nada papai nada jembar pangan porang lukai lungsur kemerta padang betahun biar windu ngapandungan nirangkan tika angkangan lampah praswasiwi Badranaya. Iya, Sun. Sasra jingga abdi kula. Dawala abdi kula.
Gareng. Hai. Wayahna urang ati-ati jeung riatna. Cing caling cing bagekan cing caling cet bageiket. Nya tapi keun ngahijikeun kana gajeng pikiran. Geusan. Ngayakeun keamanan di negara. Sebab naon? Moal aya kekuatan di negara tanpa ngahijina antara pemimpin jeung rakyatna. Coba orang manungga jeung pemimpin. Saya ulah saya bantu kaula. Sabab sok sanajan kaula dijadikan ulah prawira di negara tanpa bantuan ti rakyat. Moal wujud, moal kalaksanakeun nyata cita-cita bangsa jeung negara. Bantu. Hasil melang hasil implan anjukna Nuhun ucu kumaha wadaman sapala putra hibaring pangestu ujang kumaha sawalarna aya pangestu nuhun ucu lain asa kagugah deui jang kumaha ngupingkeun eta lagu mau ngulugan eta dina rumpakan dina rumpakan estu ngandung sejarah laras geura cing sahaleung deui mah geura cing
ulah pagirang-girang tampian teh ujangnya Leres atuh. sangka naon sangkan kadituna ngawujud antara persatuan jeung kesatuannya Tenang. lamun sieuk urang nitenan kana rumpakana lagu eta mau nglugay Maha Bang. aduh ngandung makna sejarah deui cukup Katurang atuh maha cobi. kapungkur Maha Bang. nalika para pejuang baheula Leres. merjuangkeun ieu tanah pusaka teh cu aduh paet ketir lara jeung balangsakna kasorang Katenang atuh. wani ngocorkeun getih tur tak narohkeun jiwa jeung ragana demi naon demi nebus kamahardikaan Leres. anu mangsa kiwari urang kari ngeusian ucu ngeusian nyata ku hal-hal jeung karya-karya anu pinuji jab-jab heula sok ye nagara urang teh ujang nagara anu aneka ragam bangsa jeung sukuna Ya. nyaeta nu disebut negara Indonesia. Jadi sampurnana negara Indonesia teh ku ayana beraneka ragam suku bangsa. Ya. Kunaon eta beraneka ragam suku bangsa na bisa hiji teh? Nyaeta ku hasil rempugan musyawarah kamufakatan antawis para alim ulama jumhur ulama-ulama langit kapungkur napikeun ka menangkeun napikeun ka ngahasilkeun nyata anu jadi simbol di negara urang nyata Pancasila ya udah ari panca anu ngandung harti 5 ari sila nyata dasar anu ngandung harti pondasi nyata tumpuan kekuatan wawangunan anu mangrupakeun fundamental anu ngacu karena kekuatan mental bangsa ya pisina atawa tujuanana pikeun ngawangun ngawangun manusia anu sanyana nu ngabogaan hak jeung kewajiban anu sarua nyaeta ka nagara jeung ka bangsana ya cu hiji ngabdi kadua ngajaga katilu ngamumule kaopat taat anu kalimana nyaeta ningkatkeun pangajen ningkatkeun kredibilitas negara jeung bangsa ku cara naon ngajen hukum jeung agama ngajen kana tata negarana toleransina hormatna jeung adat jeung budayana nya cu tuh pan aya poin-poin anu tangtu ya Pancasila teh hiji katuhanan ari katuhanan nyaeta nujukeun bangsa anu beragama tur boga kayakinan ka Gusti nu kagungan lucu anu ngandung arti sakabeh bangsa teh ngayakinkeun ka Gustina kulantaran anjeunna urang sakabeh lahir ka dunya jeung masing-masing nganyahwankeun yen sakabeh dadamelan teh demi ngalahirkeun estetika kahirupan anu didasaran ku nurani nya cu tuh nu matak di dieu urang hayu sararea urang pada ngahijikeun leungeun paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan demi naon demi ngawujudkeun persatuan jeung kesatuan bangsa nya cu nya apan urang teh ieu teh dina naon dina raraga pertunjukan rakyat
wayang golek anu motona nyata memperkokoh NKRI anu melalui pelestarian budaya sareng kesatuan berkomunikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo Dirjen IKP. Lumangsungna di lapang Cibarigo Cimahi Utara anu janten narasumberna ti Kominfo Bapak Gun Siswadi kali staf ahli Menteri Bidang Komunikasi sareng media massa. Lucu. Anu kaduana ti DPR pusat nyata Bapak Pengasana Bapak Muhammad Arif Suditomo anggota Komisi Hiji DPR RI di fraksi Hanura ucu. Alhamdulillah nyonya hayu urang rojong urang sadayana mudah-mudahan negara urang tetap jadi negara kesatuan anu kokoh hijikeun tekad ucap jeung lampah urang dina program-program anu sarua nyonya. Amin. Ari tugas pamimpin manyeta ngaheyeuk dayeuh ngolah negara ari tugas rakyat mah deuleu naon lamun eta mah lamun dina sewang-sewangan tani-tani ngacak lembur melak tanur mabakan melak samangka nya ucup ulah pacara kokon utamana dina waktu ayeuna geuning ucu berita-berita teh es tuning mataknya raruga harengheng anu bisa misahkeun nyata persatuan jeung kesatuan sakotet kayu api heueuh nu mata urang sakabeh kudu sadar jang lamun mangi berita teh pikiran heula ulah komunis kasalahan batur lamun sakirana berita teh beunang dipercaya tur tak kaituna mata picilakaan ulah dipercaya. Pikiran medi urang sewang-sewangan sabab naon aman negara teh nyaeta ku antara masing-masing di antara urang bisa ngamankeun pribadi-pribadina. Karena naon ge kitu leutik heula ucup bakal jadi gede nya. Tak kitu. Oge nganuhun teu ka para tokoh masyarakat. Ketua DPRD Kota Cimahi Bapak Ahmad Gunawan, Bapak Sukmana DPD Hanura Jabar, Ibu Christine, Bapak Abdul Halik, tenaga ahli DPR, nuhun. Bapak Menteri Kominfo, alhamdulillah nuhun. Bapak Jayadi panitia penyelenggara, Kang Riki Ahmad dulu dewek geuleuh, Mahajang di Majalaya, di Pasilangu, tuh gini, di Pasilangu Araya. Tuh geuning alhamdulillah dulu nanti Pasilangu nuhun. Abah Dedi aya nuhun. Aa saya nuhun. Ti Padalarang aya tuh geuning. Sing karunyung nyojang. Mudah-mudahan sadayana sing kenging magpiro Allah Subhanahu wa taala nya cu. Kang Abdal Aziz aya. Bapak Hukmul Ulum aya. Gini pamiarta wayang oleh geuning itu mata kalong alayakan ieu. Si gelis neng Yuda aya. Manconya. Hah? Kang Anton Sobat Sararea aya. Mang Ei aya Mang Ei. Abah Leutik, Pak Guru Rida, Adi Wiguna, Drakusuma, Sugeng Suherman aya ucu. Cecep Agus Setiawan aya. Eta Kang Gagar lajeng dewek aya dieu nya. Bos Samsu aya. Nuhun kana kagagalanana. Sing kagetosan di kulan. Eta Abah Haji Rosad ke nuju manco. Hulu geuning Abah Haji Rosad aya. Geuning kolor sararea eta ujang nuhun. HTM sararea geuning ucu nuhun cing damang. Sing ageng barokahna. Sing panjang yuswana, cing majeng pak usahana ucunya. Kang Arianto Adiguna aya. Grup Sakuntala geuning ucu aya geuning tuh. Asep Densus, Wendy Mardian,
Asep Sopian Cepian aya cepiannya nuhun pada kempel itu hah Sariena Sukabumi aya alhamdulillah nuhun Tis Vespa aya di Kuningan tuh geuning mana putih lanceuk dewek nuhun eta mah kabogo Mang Ade atuh hah Pak Haji naon Pak Haji Cacuk Garut aya tuh geuning Cecep Gundala Mang Cecep aya alah geuning itu ujang ieu teh diri le ku RRI ucu wilujeng nya nya ka mangkos Cipepadi nuhun nya hah kasih opat kasih prop opat alhamdulillah tuh geuning Mang Agus Aki Mang Yanto wilujeng nuhun nya malihan maka anu ngadangukeun di radio sewang-sewangan mudah-mudahan nya cing aya dina Ginanjar kawilujengan lucu cing urang hiburan aya ngareng kenek ne cu eta uyai lagu naon we kayaknya dek wangsit Siliwangi atuh mudah-mudahan urang kagugahnya gerah udang harudang Sunda urang Sunda teh nyararing Sunda tanyeurkeun ka Sundaan teh cing hadiah ka urang lemur yeung nya Cipageran Cidahu Lemang Gerkalong Cibaruga siapa itu untuk mana? Cuk ini.
What? Oh. Oh, yo gelo. Pabaledogan atuh teh pupus. Coba. Amun kada kalito. Nepikeun ka eueuh kakek nyos kitu eta. Heeh. Lamun urang mah sarwakeun jeung bapa dewek. Ari bapa dewek dikenangan ari dewek henteu. Aneh bisa sih teh geuleuh kunaon ka ieu teh. Heeh. Geuleuh teu ngewah teu da. Eta naon maksudna pieu dikeplos-keplos? Ada teh salah panayagan nu salama akang atuh. Nah, make salah kuring. Eta teh lagu teh munang minta Bapak Semar anu ngigal akang teu pupugu atuh. Bapak Semar Eta. bare beja cek jeung lagu. Lain kuduna mah kudu reug, kudu reueus. Yen dewek teh mika cinta kana seni suna. Oh ngan kudu ngajen mika kita bebeja heula. Apa eta ngigel teh tawis ngajen? Itu bebeja mah jauh kutuk atuh pupugu atuh. Kuduna kumaha tuh? Ya bawartos heula munut lagu pirang baraka mayar atuh. Oh, hayang dibayar. Kayak teh kenangan atuh. So, kenangan ah. Aya kuliah kenangan ya. Ganti tukang anak nah, di malicik tukang anak nah. Nanti ku saha? Ganti ku si ade dah. Alik, dek kenangan dek. So, kenangan dia. Nah, gitu. Bere kenangan ayeuna. Nah, si teh. Tepak belagu tepak. Pak cedek. Astagfirullahaladzim. Lain aing.